barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana urang lajengkeun deui dongeng si Abah dina judul Getih Kengeng Kang Dede Saprudin anu dicutat tina Mangle nomor 1855. Kamari teh rengse bagian kahiji, ayeuna urang majeng ka bagian kadua. Mitra kaum dangu sakedik urang wangsulan deui bagian kahiji. Si gelap diasupkeun deui kana sarangkana, laju jeleng Abah Jumanta kahandap deui. Tali sarangka si gelap dicangredkeun kana cangkengna. Rap Abah Jumanta make kampretna. Hampura mama, si gelap barek diudar deui tina sarangkana. Abah Jumanta ngomong deui bari ngalengkah keluar. Di luar pas pris girimis, Abah Jumanta ngejega di tempat anu datar. Manehna masang kuda-kuda siap usik. Awak Abah Jumanta katingali seperti kalangkang anu diulinkeun angin. Menang sababaraha menit manehna eureun kesa ngagarajag masihan awakna. Amekan ngahegak tuluy Abah Jumanta sila sidakep bari ngatur napas. Sanggeus amekanana normal deui, Abah Jumanta nangtung kajeleng kanu bala. Abah Jumanta mapai-mapai jalan anu poek dituturkeun ku sora anjing babaung. Girimis beki ngerepan. Dina hitungan jam Abah Jumanta geus aya deui di imahna. Si gelap geus dibuleun deui ku boeh rarang, disimpen deui dina peti. Rasa haseum jeung pahang getih napal keneh dina ti korona. Golehe Abah Jumanta ngagoler gigireun pamajikanana anu keur ti Brasare. Mitra kaum dangu, saha ari Abah Jumanta urang carioskeun heula ngeunaan saha ari Abah Jumanta. Jumanta teu bisa laluasa ulin kawas budak lian saumur manehna. Saban balik sakola manehna kudu narima gemlengan ti akina. Rupa-rupa jurus diajarkeun ka manehna. Teu meunang henteu pas sore lamun geus beres latihan kakara manehna bebas ulin. Lalaki mah kudu teu aspeureup sujang. Kitu kalimah anu mineng kaluar tina baham akina. Mineng Jumanta protes ka akina hayang bebas ulin kawas babaturan sapantarna. Tapi tara dipirosea ku akina. Jumanta teu bisa kukumaha, komo sanggeus ningali mata akina mun cereng mah. Batur mah pada hayang diwarah ku aki teh, sujang. Eta omongan teuing geus sabaraha puluh kali nepi kana ceuli Jumanta lamun manehna kaciri mugen latihan. Jeung deui kapan agi ge teu nyarek ulin ka nyaneh. Geus beres latihan mah jung bae deuk ka mana meuni oge. Batur mah ulin teh ti beurang keneh ki. Ti balik sakola. Jumanta ngajukeun argumentasi. Nah, kumaha batur teuing ripu deuleu sujang. Hirup nurutan kumaha batur teh. Jumanta ngeluk teu wani nemalan. Alus tulang nyaneh teh sujang. Lebar lamun teh dilatih ti ayeuna keneh. Jeung deui elmu ti kolot urang, ti karuhun urang, pan kudu aya anu neruskeun. Ari aki anak hiji-hijina teh inung nyaneh, awewe. Nya eta oge inung nyaneh bisa satik-etikeun mah usik. Tapi da moal kawas lalaki, nyaneh hiji-hijina anu bisa diharepkeun neruskeun elmu aki. Ketang nyaneh mah kudu leuwih ti aki. Ayeuna memang diajar usik teh hoream lantaran capek jeung nyeri awak. Tapi jaga lamun nyaneh geus sawawa sujang. Bakal kapanggih mangpaatna. Mitra kaum dangu,
Lamun Jumanta harita nurut kana parentah akina lain hartina ngarti kana carita anana, tapi alatan sieun. Lantaran dieusi jeung dicoo ti lemut keneh ku akina, awak Jumanta beda jeung batur-batur sapantaranana. Rupa-rupa kamaheran kaya ning neungeul, meupeuh, ngepret, nyiku, nakis, newak, nyepak, nojer, nengkas, jeung lian-liana geus dikawasa ku manehna. Rupa-rupa ulin seperti Sera, Cimane, Cikalong, Sahbanar, Kari, jeung Madi najan can sampurna oge kaitung geus bisa. Unggal poe Minggu jeung poean pre-sakola Jumanta dibawa ka walungan. Dina cai anu jerona semet canggeng, Jumanta dititah kuda-kuda. Nying hareup kalebah datangna cai. Sanggeus kuda-kuda panceg, manehna dititah neungeul ngalawan datangna cai. Neungeul teh leungeunna kudu nepi ka lempeng pisan. Teu meunang ngengkong saeutik ge. Mimitina mah boboraah bisa neungeul lempeng. Rek masang kuda-kuda ge anu panceg oge hese. Kabawa bae ku cai, tapi beuki lila Jumanta beuki maher. Kuda-kudana panceg bangun anu dipasek di dasar walungan. Teungeulana lempeng tur ngeusi. Sajroning latihan kitu teh akina mah ukur nyarangkeun di sisi walungan bari melenyun udud. Anu dipikaresep ku Jumanta mah lamun mangih libur sakola anu rada lila. Akina sok ngajak ka basisir, latihan anu biasana di walungan teh dipindahkeun ka sisi laut ngalawan lambak. Sabenerna mah lain latihanana anu dipikaresep teh dasarua capek. Tapi balikna manehna bisa ngalah kumang. Kumang teh sawareh dicoo ku manehna, sawareh deui dijual ka babaturanana. Hiji mangsa mah Jumanta kacida bungahna dumeh di buruan akina mangih tiwu 2 siki, panjangna sadeupa. Ki, ieu tiwu teh jang uing. Cenah bari asup ka jero imah. Heueuh, keur nyane jang. Temal akina ti dapur. Pek geura reureuh heula ka dinya. Jumanta sura kabayang amis cai tiwu ngageleser kana ti korona. Telila akina nyamperkeun bari bawa minyak dina botol leutik jeung baskom eusi cai sarta sababaraha lambar daun seureuh. Cang naon eta teh Ki? Jumanta neuteub barang-barang anu dibawa ku akina. Keur nyane. Jang uing. Jumanta kerung. Nya, kapan tiwu nu jang uing mah? Tiwu keur nyane, ieu keur nyane. Temal akina bari ngagelenyu. Sok, geura disalin ku pangsi. Mitra kaum dangu bari jeung heran keneh ge Jumanta asup ka kamar. Gesat-gesut make pangsi. Ku aki didagoan di luar. Cik akina deui laju ngaganeung ka buruan. Beres make pangsi Jumanta nyamperkeun akina. Tiuk di dieu jang. Akina mere parentah. Jumanta diuk hareupeun akina kalangan ku baskom anu diisi cai jeung daun seureuh. Jumanta sila bari tungkul kareret ku juru panon Jumanta. Akina kunyam-kunyem jajampean. Tuluy karasa ku manehna mun-munanana tiis lantaran ditiup ku akina 3 kali. Jumanta tangah curulung matana dikeceran ku cai anu disiukan make daun seureuh kenca katuhu 3 kali sewang. Nangtung, pasang kuda-kuda. Cik akina bari nyimpen baskom ka sisi golodog. Gap leungeunna kana tibu. Jumanta nangtung ajeg masang kuda-kuda. Ari matana ngareret kana tiwu dina leungeun akina. Awas, taki-taki. Cik akina bari ngaheumatkeun tiwu kana tak-tak kenca Jumanta. Leungeun katuhu Jumanta refleks nakis. Ceplak. Leunyeran tiwu teh diadu jeung leungeun Jumanta. Aduh. Jumanta ngagoak. Awas katuhu. Ayeuna mah nu diincer ku akina teh iga katuhu. Gancang Jumanta nguliwedkeun leungeun kencana, ceplak. Leungeunna diadu deui jeung tiwu. Goak deui. Olah meleng atuh. Sora akina beki harus.
Jumanta nyilangkeun dua leungeunna luhureun sirah mapag tiwu anu ngarah kana mun-munanana. Ceplak, goak deui. Jumanta terus dicacar ku akina make tiwu. Sababaraha kali manehna meleng, sababaraha kali oge leunyiran tiwu nanggal kana awakna. Eureun-eureun soate Jumanta dicacar ku tiwu sanggeus manehna ngudupruk rubuh. Jumanta humarurung leungeunna asa coplok tina tak-tak alatan nyeri, linu jeung nyautan. Dua leungeun Jumanta bareuh tur semu geuneuk. Ukuran leungeunna jadi 2 kali lipat ti samamehna. Jumanta dituyun ku akina didiukeun dina golodog. Tamak we nyeri sakitu mah jalu. Cek akina bari mesem. Batane malan mah Jumanta kala ngaharurung leuwih tarik. Akina Jumanta muka tutup botol minyak, tuluy minyakna dikana dampal leungeunnakeun. Cek kadeukeun leungeun teh. Akina Jumanta ngarawe leungeun ka tuhu Jumanta. Leungeun Jumanta dibalur ku minyak, laju diurut ti luhur ka handap. Saeutik demi saeutik bareuh dina leungeunna teh ngaleutikan. Beres leungeun ka tuhu tuluy leungeun kenca anu diurut teh. Tah. Ayeuna mah wani ngadujeng gombong ge leungeun nyaneh teh Jujang. Embung ah. Jumanta ngajarewet. Teh adukeun jeung teh boge nyari pisan. Kumaha deui jeung ngomong. Moal atuh Jujang. Da ayeuna mah geus teu leungeun nyanehna ge. Jumanta ukur ngajawab ku ngadelek. Akina ngaheheh deui. Mitra kaum dangu beuki namahan umur Jumanta beuki berat latihan anu kudu dilakonan ku manehanana. Lain bae fisik atawa cangkang anu dilatih teh tapi oge eusina. Puasa teh mimiti Senin Kemis, puasa wedal mutih ngabeuti jeung rupa-rupa deui kudu dilakonan ku manehna. Kungsi dina hiji mangsa mah Jumanta dititah ngajanteng di Tegalan bari mencerong panon poe ti isuk-isuk nepi ka sore. Cek akina mah eta teh latihan keur nyerep kakuatan panon poe. Matana teu meunang leupas tina panon poe. Kahayang Jumanta mah manehna teh ngabalieur atawa tungkul atawa naon bae sangkan beungeut jeung matana teu kapentrang teuing ku panon poe. Lantaran matana karasa nyai-nyayan karoneng. Seuseuneun. Tapi unggal manehna ngabalieur atawa tungkul sok disengor bae ku akina anu teu leupas ngawaskeun manehna. Beres latihan nyerep kekuatan panon poe pindah kana latihan mencrong bulan. Latihan ieu mah teu pati berat lantaran teu serab kaos mencrong panon poe. Ngan awakna ngahod-hod lantaran sabeuting kudu ngajanteng di Tegalan bari teu meunang di harudum atawa disimut. Lantaran terus-terusan dilatih atuh awakna Jumanta teh bener-bener teuas. Kulitna liat, matana rancingeus. Jumanta ngajangelek jadi jawara ngora, getih jawara ti akina ngamalir ka Jumanta. Aki mah moal bosen-bosen mamatahan yen sagala kacape jeung kapeurih nyane salira latihan bakal kapanggih mangpaatna isuk jaganing pageto. Kitu pepatah akina sanggeus nawajuhan Jumanta. Geus cacap elmu aki diturunkeun ka nyane Jujang. Akina neruskeun omonganana. Ti ayeuna kahareup maju grasia di tempat anu lian, guguru kanu lian. Ulah kurung batok da elmu di ieu dunya teh kacida lobana. Tan wates wangen jeung deui panyane teh lalaki. Kudu liar, kudu jaramah. Mitra kaum dangu Jumanta ngeluk. Jempe teu sakecap-kecap acan.
utekna sibuk ngararampa jalan hirup anu bakal dilakonan sanggeus manehna cacap narima ilmu ti akina. Akina masam ningali pola Jumanta kitu teh dages kasawang ku manehna lalakon anu bakal kasorang ku Jumanta tangtu bakal loba anu sarua jeung anu kungsi kasorang ku manehna. Tungguan sakedeung. Cek akina Jumanta bari ngojengkang ka kamarna. Teu lila geus kaluar deui ti kamarna bari mawa bungkusan tina Boeh Rarang. Tah, ieu cekelan. Aki ayeuna geus wayahna diwariskeun ka nyaneh. Cenah bari ngudar bungkusan tembong eusina bedog. Ieu bedog ngaranna Si Gelap. Cek akina deui bari kunyem-kunyem. Sakapeung bedog teh ditiupan lelaunan. Pek, ayeuna mah Si Gelap cekel ku nyaneh. Sanggeus bedog dibungkus deui ku Boeh Rarang, laju diasongkeun ka Jumanta. Kade sing bisa mawana. Jumanta nampanan bungkusan kedua leungeunna. Katangen leungeunna semu ngadegdeg. Mitra kaum dangu ti harita Jumanta jadi tukang ngalalana ngitung lemur ngajajah milang kori neangan guru jeung guguru di baturan ku Si Gelap. Naon anu minang dipepatahkeun ku akina kabuktian Jumanta jadi teuneng jeung ludeung nyorang hirup lantaran ngerasa dirina geus boga bekal hasil gemlengan akina. Komo sangkeus diparengkeun jadi tentara mah Jumanta jadi prajurit pangwanianana. Tapi Jumanta mimiti wawuh sarta dalit jeung getih mah sanggeus kajadian pemberontakan PKI. PKI anu telenges anu ngarasa dirina kumawasa di ieu lemah cai sabada organisasina dibubarkeun sarta pamimpin-pamimpinna ditewakan mah jadi kocar-kacir. Tentara jeung masyarakat anu dengdem kana katelengesan PKI ngobrot anggota-anggota PKI nepi ka suklak-sikluk kampung jeung kota. Jumanta anu ditugaskeun di Sukasari geus hasil ngaringkus Sumarno ke kentong PKI di eta tempat. Sumarno digiringkeun ka alun-alun kecamatan, laju dicangcang badi sato galak ti leuweung anu kacerek hirup-hirup ku tukang moro. Rob masyarakat tumplek kabeh ka alun-alun. Sumarno pada ngajejeleh, pada nyarekan, malah anu maledog jeung nu nyiduhan oge teu kurang. Manehanana anu maehan Ustad Thoyib teh? Waidat ngagorowok, curugna lempeng kana irung Sumarno. Nya, Haji Muhtadin oge dipateni na kumanehanana. Kang Obos deleh cowong. Hutang uyah dibayar uyah, hutang pati bayar pati. Binaneng pipilueun. Tuluy manehna menerkeun sampingna anu meh-mehan morosot lantaran tarik teuing ngagorowok jeung pepeta. Panjit, cek Pajajang. Cacag gue lah kadinya. Ditema kunulian. Payan euy, cek anu liana deui. Alungkeun lah ka walungan. Enduy anak lurah manten anu nangtung panghareupna embung tinggalin. Tentara nu aya di dinya silih pelong. Panungtung sakabeh sorot panon ngamuara ka Jumanta. Jumanta ngajengjen paneunteup ti batur-baturna seperti parentah anu teu bisa ditolak. Sira Sumarno didangheuakeun ku leungeun kenca Jumanta, sedengkeun katuhuna ngarampah gagang sangkur. Tuluy pindah kana perah bedog anu kabeneran keur dibabawa ku manehna. Payan, pencit lah, cacag sakalian. Balangkeun we kaulungan. Sora-sora anu raeng arasup kabeh kana ceuli Jumanta. Minuhan sirah Jumanta macuk ketek jantung Jumanta. Serepet Jumanta nyebut bedog tina sarangkana. Bedog diacungkeun ka luhur. Katangen semua ngadegdeg. Paehan, pencit lah. Beki raeng sora-sora dina sirah Jumanta. Kumaha kajadian persisna Jumanta teu inget. Nyaho-nyaho sirah Sumarno geus ngagelenceng. Getih anu napa dina perah bedog teh diletak. Amis. Waktosna. Baraya cag
Getih bagian kedua urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Enjing ning geto urang tamatkeun dugi ka seri katilu. Getih dina seri katilu kantun diantos. Hatur sewu nuhun hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com